Tah, iya namina lembur Nagrog wargi Kampung Nagrog Cibulakan, Desa Hanjuang, Bungbulang Garut. Kampung Nagrog. Mulih ti mana teteh? Mulih ti Raka. Ti Raka. Nuhun. Punten Pak. Udah juga ada amal pagarnya. Kongkorongok lagi. Engal. Badang karangkat ke mana, Pak? Di kaki dua di sini, Bu. Jang, eta awi kangonan, Jang. Oh, muragan usawah. Menawi teh kanggo ngadamel pager. Bapak angkat nyadap. Maruli ti mana, Cek? Langsung ti Cibulakan, ti Nagrog. Ti Nagrog. Oh, ti Nagrog geus naon aye teh di dieu. Kieu we. Nyari nyai atuh urang lalih heula di dinya mangga atuh lalebet. Mangga. Udangan sieun bajing. Nyalira, Mak. Ieu atuh teu kasaung. Nyalira, Mak. Nyariranya teh sieun bajing. Teu. Hai galunar heula teu saderek. Nah, ini pesawahan Cibulakan. Sebentar lagi sampai ke jalan raya yang menuju ke desa Hegar mana. Ini masih termasuk Desa Hanjuang. Orai? Udah mati kan orai, Nak? Sawah Mang Majen. Majen mana? Majen orang Cibulakan, Pak. Cibulakan mana? Teu apal mah, apa? Teu apa? Oh, Ieu tempat Cibulakan mana? Majen mana? Kacong nananya ke tiki wari dek kacong. gacong si emaknya. Pokoknya mah abi nu apal bahasa eta aya carita namana Mang Majen, Mak. Majen. Urang Cibulakan teh. Majen teh kapungkurna teh mana tukang sasajen. Wah, si emak. Mang Majen ya. Endah banget tuh, mah itu tuh saung saha mah itu mah. Mang Maman eta teh. Oh, saung Mang Maman. Menceunut. Menceunutnya mancrit di pasir. Tah, tos dugi ka jalan Ageng. Main bade kokobok heula. Air batasan. Perbatasan Tah ieu air Nagrog. sawah asli tuh. Air eta teh Air sawah asli. Ay. Sai kolot. cuci tangan teteh di dinya. Tuh, sai teh bade kokobok heula tuh. So kokobok heula teh, kokobok teh. Aduh, enaknya. Kieu tah hirup di kampung mah. Cuci tangan ge bisa di jalan, di pesawahan. Sugih mukti. Sugih mukti.
Tos tutup heula dugi ka dieu perjalananana nu di Kampung Nagro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.